Mitra sadaya wilujeng tepangdang deui acara matuh dongeng enteng nu judulna Musuh Warisan karya Kilesa ayeuna nincak bagian ka-20 genep. Yanten nalika urang paturai kamari teh parantos dugi ka si Jured kapendak ku Citrasena katut ku Nagasuni. Kaleresan we para wargi mudag-mudag nu diudagna nyata dua jalmi teh atuh lompatna duanana ka balai desa nu saurang ngumpat ngaler ngidul dulina nguriling teh para wargi. Maksudna mah ngaler ngidulna micin salah sahungkul. Si Horeng tujuanana sami si Kuku jeung si Teguh. Duanana lumpat ka balai desa, mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Dongengna nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kilesa bagian ka-20 genep. Para mitra anu mulia, atuh memang harita teh para mitra pikeun Citrasena ngarasa reuwas oge. Kulantaran manehanana kitu nanyakeun ka akina nu katelah Nagasudi tina urusan perkara Mang Jured. Ulah loba pikiran Sena, balad nu keur ditawan musuh kudu buru-buru ditulungan. Perkara itu ieu urusan engke di Baneuri. Sok boboh bantuna sing tenang. Keun lamun aya naon-naon urang kebahkeun ku aki. Kapalang ribut. Ari geus kieu mah kagok bolontok kapalang caramang lantaran si Jured perlu dijahit. Sok buru-buru laksanakeun. Jawab Nagasuni bari ngawaskeun ka sakuriling bungking ti eta desa. Sedang si Kukuh anu keur ngintip harita teh meuni ratu jajantungna. Poekna peuting ngadadak asa caang sarta musuh jiga kaciri kalayan jelas. Tapi teu wani ngalawan da puguh moal kuat. Jelema anu aya hareupeunana lain lawaneun manehanana. Terila pok Citrasena nyarita bari ngalugas bedog. Benernya ki keunlah urang rak-rak tah. Mang Jured teh panyarana lain Mang Juredna. Wah sabaraha kuatna jigana teh. Jawab Citrasena siuk ngalumatkeun bedog. Kedok mobok panto panyara. Terila siuk cakok brak panto ditajong sababaraha kali. Atuh meuni paburantak sapada harita plong panto muka. Sup Citrasena asup ka panyara si Jured. Breh katempo si Jured keur ngajentul di pojok. Pok Citrasena nanya ka si Jured, si Janu hayang yakin. Mang Jured gitu cek Citrasena. Bari ngadeuketan si Jured lalaunan, pok si Jured ngajawab. Nya, Mang jang, sok enggal tulungan jang. Jileungeun Mang di talian keneh. Nyenak bodoh jang sok geureut ye. Wah, sang jadol manusia teh. Sakitu geus dipanyara masih keneh diborogot. Sok urang laan Mang, cicing lah ulah bergerak, bisa keureut ke parawek itu. Cik Citrasena terus leungin ngayap neangan tali nu meungkeut leungin Mang Jured. Sanggeus kapanggih seret nu geus kapanggih mah dikeureutan. Terus ngayap deui kanu sejen lantaran lain hiji. Bari nungguan nulungan pok si Jured nyarita bangun anu bunga. Ayeuna mah malah make jeung rada seuri sagala. Bener, haram jadol jelema teh jang. Eta meureun peda Mang dordar bae. Kamari mah teh ditalian leungeun Mang teh. Tapi kulantaran hayang kabur, jeung saricik dibabukan ku bangku. Kabeneran dibere bangku hiji, eta geuning hayang dihandap geus anjur. Balas dibabuk-babukeun kana saricik ku Mang teh. Nah alisukan bet diborogod leungeun Mang teh. Da bebas ayeuna mah lah. Nuhun jang lah. Mun teu pertulungan ti ujang waduh cilaka jigana Mang. Cek si Jured bari jung nangtung lalaunan. Lantaran sakabeh tali nu ngalian si Jured geus beak dikeuritan ku Citrasena. Ari Citrasena pok nanya. Waduh kutan kitu Mang. Lamun kitu carana mah geus sabaraha poe atuh Mang Jured dipanyara teh. Jeung naon sababna pangna dipanyara? Nu madak jan geus lila. Nya ti mimiti mulang ti Ciborelang we beureun jan. Sabab pas sore tepung jeung ujang, peutingna Mang katangkep ku ronda duaan. Ruy panyara nepi ka ayeuna. Teh geus sabaraha poe lah. Geus teh inget kana poe Mang teh. Keke, ari ujang ti saha terang? Nah aya nu ngabejaan ka Ciborelang? Cek si Jured bari maksakeun maneh ngalengkah kaluareun panyara. Tapi Citrasena can kaburu ngajawab lantaran kapegat ku Nagasuni. Nu nyentak bakat ku keheul meureun lantaran sakuduna mah ulah wanita carita, kasalametan teh perlu dijaga. Para mitra anu mulia, lantaran memang dihenteu teu ge manehna teh keur aya dina aya bahaya. Ilmu batur teh atuh Jured, Sena, mondong ngabuak kalau mau omong sia, hayo buru-buru keluar. Itu lu di belah tongo wae naon ha? Cek Nagasuni bari terus manehna keluar ti balai desa.
Ari Citrasena jeung si Jurejep jarempe terus ngareret ka pelebah tongoh nu dituduhkeun ku Nagasuni. Ari ret kebeg teh duana ngarenjag. Malah si Kuku milu ngarenjag tapi si Kuku mah ngarenjag da teh lantaran bakat ku bunga. Salod tetela ti tebeh tongoh rabu jalma-jalma loba para mitra teu kabilang. Sarerea marawa obor jeung ngajaringjing bedog sawareh aya nu mawa halu atawa gegendir tina ruyung kawung. Melempang pangheulana jelas pisan si Teguh ngareneng jeung pakulisi desa sarerea ngalut muru ka balai desa nempo kitu Citrasena nyarita ka Nagasuni. Kumaha lamun geus kieu Ki? Sanajan teu boga niat tarung oge lamun geus kajadian kieu mah kapaksa urang teh kudu tarung meureun. Rek diladenan atawa moal Ki? Cek Citrasena bari neuteup ka Nagasuni. Kulantaran nu mara obor ka Cidarobana sanajan jauh keneh oge caang geus nepi ka pelebah desa. Malah beungit Nagasuni geus kacaangan, ok Nagasuni ngajawab ngawaskeun kang daratang. Perkara tarung gampang Sena. Tapi kumaha kaayaan si Jured ha? Na kuatin tarung moal. Lamun kira-kira teu kuat, leuwih hade urang kabur we. Perkara itu ieu mah urang perhitungkeun kewe jaga. Di mana urang geus jag-jag deui. Cek Nagasuni bari panonna tetep ngeunteup kanu marawa obor. Pamikirna ayeuna mah ngadak-ngadak rada panjang da biasana mah tara aya hiji pasualan diengkekeun. Jigana rada sadar lantaran kaayaan dirina keur apes. Komo waktu nempo si Jured Datu mah jadi leuwih hariwang. Sababaka meakeun waktu teu puguh anu akhirna mah rencana pokok katetelerkeun. Teu lila pok Citrasena ngajawab. Pang Jured Datu parna pisan Ki. Dikeun tarung mah beunang disebutkeun moal bisa, kuring satuju lamun kabur. Yuk Ki, siap-siap. Bener Sena, ayo udah gini. Tapi teu kudu lombat euy. Teu kudu lombat, tenang we. Tong malire kanu ngaliut nya, kanu ngalit. Ayo. Cek Nagasuni terus ngalengkah lalaunan salasenaker. Terus dituturkeun ku Citrasena nu leumpang ngareneng jeung si Jured. Lantaran bisi aya bancang pakewuh teu kajaga bab si Jured tatuna parna. Tapi laleumpangna tenang we jiga taya kasieun padahal geus puguh bahaya teh aya hareupeun. Ngan pikeun lumpat gancang taya harepan. Atuh para mitra. Anu waras teh ngan ukur Citrasena wungkul, ari si Kuku nempo tawanan kabur teh teu mikeun sanajan bari teu wani ngalawan ge gero ngagorowok minang kamere laporan. Batur-batur tawanan kabur. Tawanan kabur. Tewak katiwan tak pegat sebelah kidul pegat. Cek si Kuku bari dereg-deg lumpat mudag Nagasuni jeung baladna. Ari nu sejen ngadak-ngadak pating rarenyag ngadengin ngagero. Sanajan geus nyaraho oge bakal aya ribut keukeuh karagetin ari ngadengi kitu mah. Atuh breng sarerea lalumpatan rek megat anu kalabur. Tapi Nagasuni jeung Citrasena katut si Jured teu kapangaruhan. Jongjon we laleumpang bangun anu salese pisan. Tekung silila celeng-celeng ka hareupeun Nagasuni aya sababaraha urang ngahalangan. Horeng dipingpin ku kulidi sia desa malah pok kulisi nyentak. Ka Nagasuni bangun anu nguntu pisan. Eureun sia bangsat? Wani-wani cucu ngalepaskeun tawanan aing sia. Badalik ka desa. Lamun teu nurut dibabat cocokor ti ku aing. Hah? Cek kulisi desa bari taki-taki sarta bedog geus siap rek dipake narajang. Nu sejen sarua kuda-kuda geus rarekep naker. Malah si Teguh menipang hareupna da memang ari pikeun di lembur eta mah kaasup jagona si Teguh jeung si Kukuh teh. Tapi Nagasuni harita teh para mitra nu disentak henteu ngajawab eureun henteu komo ari nurut kana parentah kulisi mah. Anger we aclog-aclogan leumpang ku suku hiji kalawan dibantu ku leungeun nu disambung ku tangkal jambu. Karupaan teh hayang mimragkeun margat para mitra. Kitu deui Citrasena jeung si Jured teu kapangaruhan jarongjon we leumpang nuturkeun Nagasuni. Puguh we kulisi teh keuheuleun luar biasa gero ngagorowok mere komando sangka nyerang. Batur-batur, tong diancap we, serang! Si kulisi bari ngaracungkeun oborna. Sraog sarerea maju rek nyerang babarengan ongkohanna mah. Tapi cileng Nagasuni luncat ka hareup salengka. Nepi ka si Jured jeung Citrasena katinggalin rada jauh. Citrasena ngarti reg leumpang ngaraneg heula. Nyakaleungin si Jured, tililah siuk-siuk aya awak Nagasuni muter, bari ngababukeun leungin anu geus meunang nyambung, cileng-cileng nu rika teh laluncat sarieun kasabat ku Nagasuni. Tapi hanya katu saeutik nu cileureun, nu akhirna mah pating jererit para mitra. Mata kuatir, lantaran leungin loba nu kasabat,
sorat tulang leungeun anu potong kadenge pating peletok mata linu jeung paur. Bra bru dalapan jalma rubuh sekaligus. Obor jeung bedog pating blower kabalangkeun atuh buriak nu salamet lalumpatan ngajauhan nu tingangan kulisi jeung si Teguh. Tapi kulantaran nempo baturna loba nu lumpat kapaksa kulisi ge kabawakeun daregdeg milu lumpat ngajauhan malah si Teguh oge ketalangke terwe lumpat di eleh kesit ari nu kabur mah nempo kitu Nagasuni seuri nyakakak nyarita gagah naker. Aya kitu na sia bebenyit bangkong nemongkeun si hungka orai naga. Mani racleng sekali ngarenghos ge. Alah, sekali ngarenghos racleng sugan aing teh boga sihung wani ngagogog teh kurang ajar. Sia, Junaid, ayo euy, teruskeun lempang euy, cek Nagasuni. Terus ngalengkah lalaunan, sakitu tas ngarubuhkeun jalma dalapan teh, meni teu riuk-riuk jigana teh sarua we jeung tas ngeprukeun sireum. Ari si Junaid jeung Citrasena taya nu nyarita, terus maraju deui nuturkeun Nagasuni, nu ngepung ngadak-ngadak pating polohok bari ngajaranteng jiga patok. Cahaya obor nu ngagebur menihibar nyaangan anu arinit, malah Citrasena mah panganguran kop nyokot obor nu ngagoler tilu siki, anu hiji tetep sinahurung, sedang nu dua deui dipareuman heula. Ku Nagasuni teu dicarek jeung teu dititah, ari butuh nama memang butuh lantaran jalan pincakeun teh poe. Kulisi nempo musuhna kabur jadi hareugeun. Diantap salah di udag dewani, tungtung naku kulintingan we bari ngasong ngacung-ngacungkeun obor. Teu dilareg eureun lengah-huleng jiga nu mikir, sanggeus rada lila pok nanya ka si Kuku nu kabeneran geus aya di dinya. Kuku, kumaha lamun geus kieu euy? Da kuat moal lamun di udag, sabab lamun diantep karepna cilaka euy mangkana isukan teh rek dilayad ku juragan Hura. Ai tawanan kabur itu kumaha nya? Cek kulisi bari neuteup ka si Kuku nu keur colohok teu lilapokna jawab. Udah lah mun udag mah tak namaan korban, Pak. Lantaran eta teh jalma teh lah hiji jago nu jarang kaluar ti sayangna, ting naon sababna ayeuna teh ngaranyah lemur ye. Jadi ulah di udag bahaya, Pak. Hah? Naon sababna? Sanu sabenerna manehna teh euy? Manehna teh si Nagasuni ahli waris ti si Bingbin, jago kahot atuh zaman baheula. Nu kasohor sok disebut si Purah Naga. Eta jalma anu boga ajian Purah Naga, nu matak ulah di udag, Pak. Bahaya, Pak. Pantes atuh sakali gerak mun ka kitu tah. Wah, namanya geus yakin pisan perkara dongeng si Bingbin kuring ge kusing ngadenge. Malah Nagasuni ge nyaho deui tapi sing inget anu boga ngaran Nagasuni teh lain hiji. Selain Nagasuni nu bener-bener ahli waris si Bingbin mah aya tanana, ari manusia nu bieu naon tanana? Di itu Pak Kulisi. Kuring mah jeung si Teguh geus yakin atuh. Malah jeung biada tukang warung geus nyaksian pisan kana tanah-tanana. Lantaran tadi pas sore memeh ribut jeung kuring teh kungsi nemongkeun tanana. Kamar naga dina tongongna tanah-tanana akur pisan jeung keterangan ti guru kuring. Nu mah kuring yakin ye eta teh Nagasuni nu kawentar gagah. Kitu deui polisi tah keterangan ti kuring mah. Cek si Kuku nerangkeun kalawan Daryanaker. Atuh ngadenge keterangan kitu mah leng kulisi ngahuleng bakat ku kaget. Lantaran teu disangka sacongo buuk daerahna bakal katincak deui ku jawara gagah nu baheula kungsi jadi bahan kasieun balarea. Ngan Nagasuni geus heubeul kakubur ku zaman tapi naha bet kaluar deui. Lila pok kulisi nyarita bangun anu ngarasa hariwang naker. Waduh Kuku, kitu deui sarerea nu hadir ye ku datang hiji jago kahot anu ngaran geus lawasirna ngaranna. Lantaran kaluang ku zaman kakubur ku waktu kari-kari ayeuna kaluar deui bari ninggalkeun bibit kari ributan di lemur urang. Jadi hiji tanah yang katengtreman lemur urang teh aya nu ngancam. Si Junaid nu urang kamari katawan moal salah tangtu usung esangna si Nagasuni. Kagagahan jeung kasaktianana geus pada nyaksian bieu. Tak kulantaran kitu euy mangka sing ati-ati ka sarereanya. Rona kudu digiatkeun sarta ulah anu nganalkeun si Kuku jeung si Teguh hungkul ayeuna mah. Ngajaga keamanan lemur teh kewajiban sarerea. Jadi sarerea kudu milu ancrum keur ieu masalah. Keur isuk page to urang badamikeun. Ayeuna mah yeuh urang ngurus heula batur urang tatu. Sekulisi bari terus nyampeurkeun anu keur nalambu. Bari gegerungan. Sawareh deui anu kapaehan sagala rupa. Nu sejen oge taya nu nyarita terus we naluturkeun ka polisi sarta gupgap marangku anu tatu. Ragayeng dibawa ka balai desa nu saterusna mah dialubaran sabisa-bisa.
Heuleut sawatara poe ti harita beurang geus lila mulang. Wantu magrib geus liwat kasilih ku wancina peuting. Bentang-bentang tanginas naremongan kagiliran ngaping peuting. Cahaya heran ngagenclang pating kertip pating kariceup mata kelar mata kuaas. Pinuh saamparing langit nu bersih taya aling-aling. Cangna peuting nu didamaran bentangan saukur renyem-renyem. Dina kaayaan kitu breh tilu jalma keur nyorang jalan satapak nu nanyak meninetek. Horeng eta teh Nagasuni nu dituturkeun ku Citrasena jeung si Jured. Nagasuni sok sanajan awakna cacad tapi kacirina teh jag-jag bae teu jiga-jiga tas leumpang jauh. Sedengkeun Citrasena sakujur awakna meuni bulaeran ku kesang. Napas ngahegak sarta dada katara renghap ranyu. Nu pangripuh nasi Jured lantaran sajabanan ti kusukuna taratu. Awak karasa rarengkeng urut dikerem. Ana dibawa leumpang teh para mitra kalah kanamahan ripuh katamah-tamah kurang dahar deui. Gancangna carita samemeh tengah peuting tiluanana geus araya di guha di satukangin cai anu nyurug di walungan Ciloa Kembar. Sanggeus sagala rupa beres jeung reureuh geus babersih. Nagasuni jeung Citrasena katut si Jured dariuk ngariung dina batu ngampar anu geus ngabaku dina peuting eta ti loba nu kacatur. Lantaran tiluanana kacida ngarasa capena. Terus sarare meuni talibra naker. Kacaturkeun isukna bari ngariung kadaharan saaya-aya. Ok Nagasuni ngamimitian muka carita bari diselangku nginum ci kopi. Sena, Jured, pangaruh tina pagawean urang anu gagal sapeuting jebut awak diganggu ku impian nu garoreng. Nyaring salah hees deungeuna. Takulantaran kitu pagawean urang nu gagal kudu buru-buru diomean. Tapi kudu pinuh ku perhitungan anu mateng sangkan teu gagal. Kawas ayeuna. Nan samemeh ngatur deui siasat pikeun saterusna. Abah rek nanya heula ka maneh Jured. Naon sababna? Pangna maneh nepi ka bisa ditawan ku batur. Naha maneh teh maling naog? Maling hayam? Naha ngabongkar imah? Nipu ka tukang warun? Apa dibekalan duit loba ku kami ha? Nah maneh make ngawani ngalungkeun kitu. Cik jawab heula. Nagasuni mimiti nanya ka si Jured. Nilik kana caritaan Nagasuni jiga nu geus nyahoeun kana lalakon si Jured. Si Jured satadina mah rek ngabohong moal nyaritakeun nu sabenerna. Tapi kulantaran ku Nagasuni ditanya kitu, si Jured jadi murengkeun hatena. Lantaran lamun Nagasuni nyahoeun manehna ngabohong tangtu bakal meunengan hukuman anu beurat. Nu matak sieun-sieun kapaksa si Jured balaka terus terang pokona teh. Aduh juragan, sewu banulak saduduka. Saur pariparos teh mah jisim abdi teh saja nyangakeun beheung teuk-teukeun dikorog-gorokeun. Sok sanaos bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang. Hukum gantung buang tinggi mangga nyangakeun. Margi rumaos abdi teh lepat juragan. Cek si Jured nyarita bari mulungku. Jigana geus eueuh harapan sabab tangtu Nagasuni bakal ngambek ka manehna. Tapi sangkaanana nyalahan lantaran Nagasuni ayeuna mah rada lilir pikirna. Gancang panyawangna. Rada panjang panyawangna malah teu lila pok Nagasuni nyarita deui. Ari maneh sok teu paruguh nyarita teh. Rek nanahaun ngasongkeun beheung teuk-teukeun. Jeung naha maneh bet daek disiksik, dikunyit-kunyit, bodoh si Jured. Abah malindrek nyiksa maneh deuleu, tapi hayang nyaho kana lalakon maneh. Sok caritakeun nu bener. Ulah jeung barangkat burungkut kitu ngewa katingalina. Cik Nagasuni bari suruput-suruput, nyerot cai kopi ku tamiang, ngan ari leungeun anu buntung mah geus teu disambung deui ku kai. Si Jured ari ngadenge Nagasuni nyarita kitu mah rada tenang hatena, pok ngajawab tatagna keur. Aduh, hatur nuhun juragan. Ari salaresna mah abdi teh alim. Ari disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang mah hoream di juragan. Kitu soteh tina bakatingku maos lepat nun. Abdi teh nanging saupami juragan moal nyiksa ka abdi wa tangtos. Lalakon abdi bade dipedar. Sumangga tu Bandungan juragan ye, lalakon teh kieu. Cek si Jured. Barabat nyaritakeun pangalamanana ti mimiti datang ka Ciborelang. Tug nepi ka harita sanggeus beres kabeh terus si Jured mungkas caritana. Sakitu pengalaman abdi teh juragan, nanging hapunten juragan abdi teh mah wantun ngabongkar imah soten. Kasurung ku beuteung nu lapar nun.
Margi sok sanaos ngabantu artos seueur ge nu ngica tuangeun teu aya mah juragan. Kanggo naon atuh? Moal ngegelan receh panginten. Da bade diteda artos mah teu aos kitu juragan. Wah, sia menyetang tu teu geunah ngahkan duit mah sia. Sabab hayang bet teu beukeun hayam ge. Lamun kitu carana tetela tina lapar teh bisa jadi lapul euy. Tina peuli beuteung jadi reheut beuteung. Ya, tapi untung manengan seukur reheut bitis. Heun. Kasalahan sakitu mah ku kami di Hampura. Sarta eta raheut kurang ubaran genya. Ari sabab sanya nama kami teh ge bisa naribut jeung urang lembur teh gara-gara beuteung lapar. Ngan abah teh kabeneran teu boga duit. Atuh kapaksa meuli sangu ku jalan ibu tapi hanya ka euy. Hayang dahar geunah teh kudu daek dihina batur. Sabab harita kadeh abah teh dihina ku dua manusia. Tadi nama moal dilawan euy. Tapi teu katahan nya kapaksa diwarah. Ngan teu rugi sabab dahar geunah laksana kalawan manehna bisa kapangih kitu da Juret. Maneh bisa kabangi. Cek Nagasuni bari suruput nyerot si kopi kawas tadi. Kitu deh si Juret jeung Citrasena ngarinum bagianana. Ngarobrol salsenaker sigana teh sanggeus jempe sakedeung pok si Juret nyarita semubungah pisan. Hatur nuhun juragan di sim abdi teh kalintang ngaraos bingahna. Arantos dipasihan ampun ku juragan teh. Margi ari saleres nama abdi teh kedah nampi hukuman ci juragan nun. Atuh salajengna suangga geura saurkeun tugas abdi salajengna. Abdi sanggup mengorbankan jiwa raga kanggo kapogian juragan kitu. Mangga saurkeun we kumaha salajengna tugas abdi teh nun. Cek si Juret. Bari netep ka Nagasuni can ngajawab kalah ka ngahuleng bae jiga nu mikir. Pok Citrasena milu nyarita. Nyaki lah. Sok ura atuh rencana urang teh ki. Barah kuring ti brasare ieu ongko geus teu sabar kuring teh. Hayang ragu guru lah ka si Jawara Gunul teh ya. Rek kumaha urang teh ki ayeuna teh? Cek Citrasena. Bari ngagilirkeun silana Nagasuni masih kene ngahuleng ditanya kitu teh. Leng sarereang hilu ngahuleng. Si Juret jeung Citrasena teu warani di nyarita lantaran bisi ngaganggu ka Nagasuni nu keur mikir. Sanggeus rada lila kakara Nagasuni nyarita. Juret, kasanggupan maneh ku dewek katarima euy. Sena, kasanggupan maneh ku aki katarima. Malah lamun teh sanggup oge moal burung dipaksa ku aki teh. Ayeuna kieu. Urang ngabagi tugas saurang-saurang ngarah walatra. Keur si Juret, lamun maneh geus cager sabihara-bihari, kudu buru-buru balik ka Cihaur. Bejakeun sagarupa kaayaan di dieu, ya. Lamun geus kitu buru-buru anterkeun deui hakaneun ka dieu. Saterusna perkara si Supala pikeun sahulanan ulah dipikiran. Laksanakeun sagarupa parentah majalin. Sakumaha biasana, engke ge lamun geus waktuna ngagempur si Supala, bakal dibejaan. Sakitu keur maneh Juret, kahardi ha? Cek Nagasuni bari neuteub ka si Juret. Kahartos juragan, mangga teraskeun sasauran teh. Syukur ari ngarti mah. Ayeuna keur maneh sena kumpulkeun sakabeh lelembutan, biara tenaga sangkan tetep kuat, jaga supaya awak ulah kena ku gering. Tah, namun geus kitu di mana aki geus waras urang init ka Gunung Cakrabuana pikeun nepungan si Gundul. Tapi kulantaran si Gundul can pubuh kapanggih tangtu urang bakal terus ngalalana neangan tempat si Gundul. Lamun hirup keneh kudu nyaho tempat, ha? Lamun geus taya dikina kudu nyaho kuburanana. Lantaran sok sanajan geus bae ge bisa keneh disamat di bentaan dulu. Sakitu tugas keur maneh sena, kaharti? Cek Nagasuni. Bari neuteub ka Citrasena, gancang ku Citrasena dijawab kiat naker. Kaharti ki, sagarupi tugas ti aki tangtu kuring bakal dilaksanakeun. Tong boro nepi kalara dalah pati tangtu bakal diharipan. Saterusna kumaha atuh ki? Cek Citrasena. Dangongna matak pikresepeun ayeuna mah. Manehna bari malik neuteub ka Nagasuni jiga nu hayang ditamahan pagawean. Cakakak Nagasuni siri pok nyarita ka incuna. Sena. Memang aki teh salah ngabogaan incu teh. Kawanina kakuatanana sumanget jeung tabeatna ngalah ka aki. Aki kacidabungahna ngabogaan incu kawas maneh. Tungtung harapan jeung tungtung nyawa aki.
ayah dina dampalingin maneh. Da kulantaran kitu tangtu tugas hidup bakal ditambahan, sanggup ngalaksanakeunna. Sanggup ki tugas naon ki? Sok bejakeun. Halus cenah, halus. Halus cenah. Tugas maneh ayeuna kudu nyokot orai welang. Tilu buntut jung laksanakeun. Wah. Abdi mah lain tilu buntut atuh 3 ekor meureun. Heuh kuring dicokot lah. Keur naon orai teh ki? Kajen. Rek ekor rek buntut sarua nu penting tilu atawa tilu orai. Perkara gunana tong nanyakeun engke bakal nyaho jung renyit. Cek Nagasuni bari suruput nyerot deui cokuci kopi nepi ka ladisna. Ari Citrasena teu nyarita deui terus ngaleos. Rek nyokot orai welang tina tempatna. Manehna geus sieun ku orai nu matih teh para mitra sadaya sabab peurahna beunang disebutkeun geus sakulit sadaging. Tekung silila. Citrasena geus balik deui bari mawa orai satilu-tilu. Pating buring kaleujeung pating paringkal dina leungeunna. Ari hulu cari legeug bari letahna pating arelol sanggeus diuk deui dina urut tadi pok narita Citrasena teh. Kumaha terusna kieu? Nadihakan ata atawa disate? Kagabah nyarita deh. Ulah dihakan orai mah. Komo ari atah mah ulah pisan. Sabab beunang disebutkeun dulur orai teh ha. Sok kalieun hiji ari nu dua deui bikeun ka si Jured. Cek Nagasuni bari nampanan ku leungeun. Anu buntung sok ku Citrasena dibikeun hiji. Ari nu dua terus disodorkeun ka si Jured. Song kerok si Jured ngoceak celeng luncat bari molotot ciga nu kasima. Hah? Aduh, ulah jang ulah. Orai mati saja aduh. Ulah. Cek si Jured unur-unuran. Mata molotot kana orai welang nu keur cilegeug dina leungeun Citrasena. Sukuna nu tatu ngadak-ngadak teu karasa nyeri lantaran kalindih ku sieun. Sanajan si Jured lila ngabula ka Nagasuni tapi can wawuh ari jeung piaraan nama. Ari Nagasuni barang nempo kalakuan si Jured kitu. Cakakak siri bari nyarita. Nagasuni cakakak siri ningali kalakuan si Jured. Hah? Kunaon si Jured? Cenah hayang diumaran tadu teh. Tapi naha kaluncat ha? Sok tampanan sia. Aduh. Sia juragan alah. Sia dipacok abdi maduh mangkaning orai seolang nu keur menjieun aku meuheur aduh. Keur kumeuheur keneh mah peurahna mati juragan. Peurahna mati. Perih alabatan dipatil kuna nahaon. Sieun juragan sieun. Cek si Jured. Bari nepakan pipi kedua leungin panon tetep molotot kana orai Nagasuni teu nyarita kalakah hiup belawar orai welang teh nu aya dina leungeunna dibaledogkeun ka si Jured. Belesur plak purilit paringkel. Rek si orai welang meulit kana biti si Jured. Barang si Jured sadar sukuna dibeulitan ku orai gero ngagero deui. Ajret-ajretan kawas budak keur ngadat hayang ngilu ka indungna. Aduh, ampun tulung mujang. Tulung ya mang aduh. Cek si Jured bari terus ajret-ajretan jeung ceuri. Sedeng Nagasuni pok nyarita ka incuna. Seda tambahan hiji deui euy. Hayangnya homo darmo ada si Jured teh. Kalakuan kawas bikang wesok alungkeun cenah. Mangakikeun urang tambahan hiji deui ki. Jawab Citrasena beleuwer ngalungkeun orai hiji deui kana biti si Jured. Hiup lok. Kena pisan kana biti si Jured nu hiji. Gero si Jured ngoceak deui plug ngabebeutkeun maneh kana batu bari kokosojan jiga nu sakarat. Aduh tobat ampun tulung jangan. Meueuh nu sahulueun. Nya kolotna nya ngurana sia tariga pisan ka si Jured teh. Modar si Jured teh. Aing modar masih aduh moal nulungan sia da moal nganteran ka ejo ka kanan sia si Jured kene sok nganteran ka kanan madele. Cek si Jured. Bari goledan ngagoler dina taneuh. Panon peureum mari leungeun. Jeger jiga nu heueuh para mitra pae. Orai nu meulit dina bitis huluna pating cilegeug. Terus ngaraleal jiga nu ngobrol jeung pada baturna. Kelila porosot leor dua ngaleor nyamperkeun ka Nagasuni. Geus tarpi tuluy ngaringku dina lahuna Nagasuni. Repeuleum jiga nu hees. Ari si Jured ngagoler teu empes-empes pok Nagasuni nyarita ka Citrasena. Seda, guingkeun euy.
manusia teh borangan-borangan teuing mun be aku sorangan sok udangkeun cek Nagasuni bari neuteup ka Citrasena. Ari Citrasena teu ngajawab terus we nangtung sarta sok orai nu hiji dibikeun ka akina. Koloyong nyampurkeun ka si Jured anu keur ngajoropong kapaehan tina bakating ku soak. Kasieun anu ngancik kana dirina teu kawadahan. Nu matak ngagolera jigadukeun aku peurah teh. Padahal orai mah teu macok ngan saukur meulitan raheutna wungkul. Teu lila gap dada si Jured dirampah ku Citrasena sabab disangka naopae si Jured teh. Tapi katara dadana keketegan kene. Jep irungna dipencet segor-segor si Jured sesegor jiga muning sakarat. Gancang ku Citrasena dilesotkeun atuh harita keneh para mitra. Jeger-jeger si Jured bersin. Teu lila berai si Jured beunta. Korijat hudang terus gigijik jiga nu ngalinur. Ari ku Citrasena gancang ditanya bari ditepak leungeunna. Mang Jured, eling acan ieu teh. Kawas bolon di lalampahan teh, eling acan. Ari nu nyanya saeuh, cek Citrasena bari neuteup kada beungeut si Jured, pok si Jured ngajawab. Ya, eling Mang teh jang. Nah, aya naon kitu? Aduh, ujang mah kacida pisan ka Mang teh. Guys bubuh Mang resieun ku orai walang. Ayo dibere sadua-dua. Ka mana ini jang? Cek si Jured bari terus luak lieu. Red kana Nagasuni anger keur diuk, red kana bitisna gebeg si Jured ngarenyag. Lantaran tetera laheutna geus dita deui, si Jured ngarasa panasaran terus ditepakan ku dampaleungeun tetela teu karasa nyeri. Lang si Jured ngahuleng siga nu mikir. Ari ku Citrasena jeung ku Nagasuni diarantep bae sakedapan mah. Maksudna si Jured teh sinameakeun heula kahelokna. Teu lajung si Jured cengkat. Nyengkatkeun sirah terus neuteup ka Nagasuni jiga nu menta jawaban. Tapi nyarita mah henteu manehna. Hate si Jured geus kabaca ku Nagasuni. Pok Nagasuni nanya ka si Jured. Ari orai nu meulit dina leungeunna dipindahkeun kana pundukna jiga nu ngahajang ngagigila ka si Jured. Jured, kumaha raheut teh cageul? Jeung kunaon make darangtung ha? Lain modar sia teh. Kaos bodor teu rame siawa. Sok jawab sia Jured. Cek Nagasuni bari molotot ka si Jured. Atuh si Jured meuni keureuceuman bakating ku era. Luk tungkul terus balik deui ka tempat diukna. Geek diuk meuni meneko teu wani darna. Neuteup beungeut Nagasuni jiga nu sungkan jeung serab. Sanggeus tarapi pok si Jured ngajawab lalaunan. Aduh, hapunten juragan. Raheut tina bitis abdi teh parantos waras nun. Abdi teh cios maot geuning juragan. Hatur nuhun juragan sakali deui hapunten we juragan. Abdi mah teu nyangka yen orai tiasa ngubaran raheut nun. Engke deui mah upami manggi raheut teh bade milarian orai walang juragan. Cek si Jured bari tetep ngeluk tungkul. Bari panon molotot kana bitis nu geus waras. Pugu sia da babarinya teu kabeh orai walang bisa ngubaran deuleu. Iseun ngubaran so teh orai asuhan aing deuleu. Ari orai nu dileuweung mah paling-paling ngaleg-leg ka sia, modar sia dipacok orai deuleu. Oh kitu juragan. Aduh, oi parantos kieu mah tuh kedah kumaha juragan abdi teh. Nah kedah wangsul wae ka Ciaur kitu ayeuna. Cek si Jured. Bari dangah ayeuna mah terus neuteup ka Nagasuni nunggu jawaban. Wah, teu kudu ayeuna euy. Isukan ka Cihaur. Ari sabab hakaneun keur bekal aing aya keneh. Sajaba ti kitu ayeuna mah sia teh kudu istirahat heula ngarajangjang pisan. Nam, nariangan hiburan ka itu. Narek museup, rek marak dan kade euy katingang batu. Sabab ti jabat ti kitu ulah ngala orai jeung ulah nyumpitan manuk sia. Cek Nagasuni nitah arulin ka Citrasena jeung ka si Jured. Puguh duanana kacida bungaheunana pok Citrasena nyarita. Namun kitu ah. Kuring malah rek ngarabeunteur di ditu di leuwih orok. Yah mun gereju cek Citrasena. Bari jung nangtung leos kaluar ti guha dituturkeun ku si Jured. Ari Nagasuni ngabaheuhai bae sorangan. Terus ngalamun nginget-nginget lalakon Tarung jeung Supala. Lamun ras inget ka palebah dinya ngadak-ngadak huntuna kekerot bari gegejeli. Leungi nu geus buntung bakbik bek nepakan dada. Panon sok ngadak-ngadak bolotot jiga nu keur Tarung. Kakeuheul ka Supala
bekilila bekitu lain leungit kalah kabukinya gedean. Waktu nasib. Para mitra sadaya duwi ka dieu wae heula. Dongeng teh nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kileksa.